Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-28. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sata acan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya syukur atuh ari kitu mah ceuk pada suki bari terus ngahudangkeun Nyi Epon anu keur ceurik sarta ditungtun ka imah. Sanajan disumput-sumput henteu burung kanyahoan yen Sirot teh geus balik atuh jul-jol jalma-jalma anu harita nepungan ngabageakeun jang Sirot nu kakara pisan datang tas ngulik ilmu panemu pikeun ngajaga dirina sangkan ulah digejebur kana jurang kagorengan ngan anu henteu nepungan bisa dicirikeun pisan Mbah Jamil sareng baturna atuh sararea oge pada nyangka aya pasal pang Mbah Jamil henteu datang nepungan ka diri Sirot meureun hayang dipikolot ku nu ngora disampeurkeun nu matak harita Sirot ngahajakeun datang bae ngalongok ka Abah Jamil dina waktu anu salse. Kaparengan hiji waktu Sirot teu narima semah nu ngalongok ka manehna atuh terus bae indit rek nepungan Abah Jamil. Barang tepi ka imahna kasampak keur ngariung dariuk di tepas hareup kabehanana ge aya kawas nu keur ngarobrol damani parogot pisan katingali ti kajauhan. Punten Mbah Jamil, ceuk Sirot barang manehna tepi ka dinya teh. Ae, geuning ilaing Sirot, iraha datang teh euy. Kamari ieu cenanya. Sumuhun Mbah. Namung abi teh teu tiasa ngadeuheusan ka dieu waktu harita mah. Margi jul-jol bae anu nepungan ka abdi. Nembe salse ayeuna abi teh Bah, ceuk Sirot bari cong ngajak sasalaman ka Abah Jamil sanggeus beres jeung Abah Jamil kakara ngajak sasalaman kanu sejenna. Ngadenge dewek oge Sirot, si laing datang teh euy. Tapi peperihun keur eueuh si laing dewek ngindong ka ditu. Dalua pisan kasusahna kidasuki teh. Atuh ari teu manggih kasusah mah sedang bae ilaing anu datangna ka dieu, ceuk Abah Jamil bari mesem. Leres Abah, nu mawi abdi ayeuna dongkap ka dieu teh tanami kolot sareng bade ngahaturkeun nuhun ka Abah anu tos kaririweuh ku bojo abdi, ku anak abdi sareng ku kulawarga abdi sadayana. Tah kitu Abah, pangna abdi dongkap teh, ceuk Sirot bari neuteup ka Abah Jamil. Syukur euy, ilaing boga pikiran kitu Sirot. Dasanya anak atuh kokolot ti dieu mangan dewek sorangan. Jadi sakuduna dihargaan ku nu ngalora teh. Pek dieu kadinya, keun bae nya teu disamakan oge. Paling-paling dicocok ku cocopet. Da hayangeun barang haakan meureun lamun nyocot teh mah, ceuk Mbah Jamil bari imot. Mangga Abah, nuhun, jawab Sirot bari gek diuk ngarendeng jeung si Tihul nyang hareup ka Abah Jamil. Anu ngarendeng jeung si Kewen nyaeta Jang Kamin. Sirot, pinter maneh mah euy, ceuk si Kewen bari merong ka Sirot anu harita kakara diuk sarta pok neruskeun omonganana. Hiji waktu geus mengkoran guru dewek tepi ka diiteuk tuh Ari ayeuna terus nganuhunkeun ka guru dewek kana jasa-jasana yen geus nyusahkeun ku anak bojo si laing.
Kang Kewen kuring terumasa geus ngarengkodan Abah Jamil malah tepung oge kakara ayeuna juga bisi rod bari melong deui. Jadi anu diajak tarung ku dewek teh saha atuh euy? Lain ilaing cek Abah Jamil mani ngorejat ngadengek kitu teh. Duka Abah ngan anu tetela abdi teterang Abah tarung sareng abdi. Malah terus terang abdi mah tepangge nembe ayeuna bujang-bujang kana tarung. Ah, ngabohong sia si Rod. Da sieun dibalas merenya terus bae api-api henteu nyaho. Napa non dewek teh geus lamur? Pintar sia. Akal bulus deuleu eta teh cek si Kewen nguak pisan ka si Rod teh. Kewen kuring beki kolot ayeuna teh. Jeung kuring beki nambahan pangalaman lantaran geus boga anak pamajikan. Cing ayeuna mah ulah disasarwakeun jeung waktu nu geus kaliwat. Hayu urang ngadongeng secara kolot, lain ngadongeng cara barudak. Cek si Rod bari neuteup ka si Kewen. Kari-kari datang nyoba jadi waniani lainnya. Naon ari ngadongeng secara kolot teh ha? Ari ngadongeng secara budak kumaha? Cek si Kewen kawas nu teu nganaheun dijawab kitu ku si Rod teh. Ari nu disebut kolot kahiji panjang umurna, kadua loba elmuna, sabab loba pangalaman nu kalakonan ku manehna. Tapi lamun aya kolot anu kakurangan ilmu, eta mah anu kurung batok. Atawa lamun ngobrol sok ngobrolkeun cara budak, seperti Kang Kewen bae geuning dina ngomongna teh teu beda omongan budak. Sabab ari ngomong budak asal bisa ngecap bae teu dipikir akibatna. Nah anu dikecapkeun bisa nimbulkeun kumaha? Nah goreng, nah hade akibatna eta kecap teh. Tah kecap anjeun mah kitu Kewen kawas budak. Teu pupuguh kuring datang ka dieu arek ngajak kahadean. Ari anjeun yang hareupan aku kagorengan. Jawab si Rod teu euleum-euleum. Ngarti aing oge si Rod. Sia teh hayang alus deui jeung Abah Jamil. Tapi bareto geus nyieun kagorengan. Tapi kasuku Abah Jamil teu bisa leumpang. Leungeun jang kamin komper deui. Ari anggeus sarerea tanpa daksa mah jol si laing datang ngajak hade. Kawas ka budak ololeho bae sia. Sieun mah sieun bae sia. Kuring mah teu sieun Kewen. Pek anjeun rek ngajago kumaha oge. Moal lumpat pikeun kuring mah. Tapi kuring sieun ngan sieun salah. Sabab nu ngalakukeun kasalahan eta teh berat nebusna deuleu. Ari jang kami kompare ku saha atuh? Cek si Kewen yeuna. Duka teuing kuring mah teu nyaho seutik oge. Jawab si Rod tenang pisan. Tuh, tengah aku sakitu saksina loba teh. Paingan atuh sieun ku salah, da memang manehna geus rumasa salah. Pintar sia, rek diajar ngabulat beli carita. Kewen, maneh kudu jempe euy. Ulah sarangat sorongot teu puguh. Bisi cilaka ku pola sorangan. Lamun maneh hayang gelut jeung si Rod, bisa neang ngajalan nu sajen. Coba tanyakeun ku maneh ka si Rod, hayang gelut maneh teh. Cek Abah Jamil bari ngareret ka si Kewen. Ah gelut hayu abdi mah teu sieun Abah. Lamun Abah geus teu bisa lompang, lamun jang kamin leungeunna kabeh kalomper, hayang nyaho abdi mah sugan tepi ka paeh bae. Cek si Kewen keukeu bae manehna mah galak keneh. Ari laing kumaha tihul? Cek Bah Jamil ka si tihul. Abdi mah tos lemah Abah, sabab pasehat teh teu aya untungna geuning. Ku abdi karaos pisan ngajalankeun kagorengan, buahna teh sok goreng. Teu kedah diajar deui ieu mah. Margi tos karaos ku urang sadayana. Jawab si tihul bari ngareret ka si Rod serta ngajak imut kawas ngabenerkeun ka si Rod. Tah robah pikiran si laing mah tihul. Pikeun Abah muarek maksa mirusa ka sabae oge. Sabab geus karasa aku Abah sorangan. Geuning ngaripuhkeun ka sararea. Padahal anu ngalakukeun pagawean mah Abah sorangan. Nu matak cing aya jalan kaluar si Rod keur nyumpunan ka keheul si Kewen. Janten maksa si Kewen teh bade ngajak tarung ka abdi Abah. Nya kitu, bener kitu Kewen. Kitunya kitu, isuk wani sore wani abdi mah Abah. Bari nyingkilkeun baju cecakan bari diuk mah. Tah kitu geuning si Rod, pek tararung mah teu naon-naon, tapi kahayang Abah mah tarung ngadukeun ilmu, ulah tarung merebutkeun umur. Bisi kieu cara Abah. Kumaha maksud Abah teh? Ayeuna kieu Abah rek nyadiakeun batunya anu kira-kira segede peureuk. Tah eta batu remukeun ku dampal leungeun maraneh euy. Lamun maraneh teu bisa ngabencarkeun eta batu,
percuma rek gelerut oge moal tepikeun ka pae. Cuk Abah Jamil bari red ka si Tihul sarta neruskeun omonganana. Tihul, nyokot batu euy, kade lain cadas, batu hirup maksud dewek mah. Leos si Tihul ka kebon rek neangan batu hirup nu kira-kira segede pereup sanggeus manggih balik deui song dibikeun ka Abah Jamil. Ari geus mikeun batu mah si Tihul teh diuk deui dina urutna nu tadi. Tah Sirod, tah kewen kadeuleu ieu teh batunya. Cing pek tepak kuduaan sakali sewang. Lamun salasa urang bisa nepak ieu batu tepi karemuk, eta anu unggul. Anu teu bisa ngaremukkeun ieu batu kudu nyerahnya. Tapi lamun duanana teu bisa ngaremukkeun ieu batu, tong hayang garelut deuleu. Geus bae maracul, marasa huap sakopeun. Tapi lamun duanana bisa ngaremukkeun ieu batu, hartina sarua luhurna jeung sarua pangartina. Tah lamun kitu kudu jadi batur, kaharti ku si laing. Kahartos Abah, jawab Sirod lentong pisan. Jadi sanggup melakukan kitu teh Sirod? Ngiringan bae Abah, margi abdi mah tatamu ka dieu teh. Kedah ngahargaan pribumi, jawab Sirod bari neuteub ka si kewen. Ari laing wani kewen? Abah, bujang-bujang nepak batu, sanajan nepak wajah oge abdi mah moal mundur, jawab si kewen teu eleh geleng. Syukur atuh euy, cik pek tah batuna kewen. Pek tepak kalaku si laing sing tepi karemuk. Lamun ieu batu remuk, pikeun Sirod urang neangan deui batu nu sajen. Bah Jamil bari ngasongkeun eta batu ka si kewen ditunda dina luhureun palupuh. Mangga Abah, pek saraksian ku sadarea euy. Sirod, duleukeun ku manehnya. Nurutkeun Abah Jamil, dewek kudu nu ti heula nepak. Bari singkil sarta terus namprakeun dampal leungeunna. Kecoh ku manehna diciduhan maning ngalukrah. Dina dampal leungeunna teh. Fuh, eta ciduh nu ngalukrah dina dampal leungeunna teh ku si kewen ditiupan sababaraha kali terus digesek kana dampal leungeunna nu kenca. Geus kitu manehna tanggah ka luhur bari namprakeun leungeunna kawas nu keur naneda malah bari peureum sagala. Sararea pada melong kana polahna si kewen anu mampatkeun ajian kunyam-kunyem bari peureum, hatena kabeh dagdigdug. Hayang nyahoeun buktina nah si kewen teh bisa ngaremukkeun eta batu atawa ngan ukur aksi kunyam-kunyem lir nu gelo. Sabab sidik Abah Jamil encan ngajarkeun kitu teh. Tapi kabeh aya sangka tangtu bae Abah Jamil lamun keur waktu salse mah ka si kewen geus ngawarah paragi nepakan batu, ngerah ancur kawas geusik. Malah sangkaan si Tihul si kewen geus bogaan ajian meraikeun batu nu matak manehna melong hayang gerabreh bukti pangabisana si kewen. Si kewen teu lila pisan tanggah jeung namprakeun leungeun matak hariwang nu ninggal barang geus sajungjongan. Haok manehna ngagero bari jenglangkeun leungeun arek nepak eta batu. Hap, cuk si kewen ngagorowok bari gebro eta batu ditepak ku dampal leungeun siga anu satakarna. Aduh, si kewen anu tas ngagorowok nyebut hap teh diganti ku ngagorowok nyebut aduh sarta nyakelan leungeunna anu harita nyerion sarta terus eta leungeun ku manehna dilamotan tina bakat ningku nyeri. Abah Jamil seri meuni nyakakak neula anak buahna kitu teh sabab manehna sok aksi panata sagala bisa samarukna ari batu teh teu beda tipe yeum bae sarta pok manehna ngomong. Kunaon ilang teh kewen? Aduh-aduhan ngerakeun batur heuh. Abah Jamil bari nyakakak seuri deui lelenggakan bakatku suka meureun. Asa neuleuh bodor bae. Aduh nyeri Abah. Abah teu tiasa ngaremukkeun abdi mah Abah. Jawab si kewen bari nyengir. Nya geus bae kewen. Pangabisa si laingan saukur tepi ka nyebut nyeri. Sakieu oge lumayannya geus ngarasa nyeri. Abah Jamil bari ret ngareret ka Sirod terus manehna nyarita deui. Cing ayeuna tinggal Sirod. Sanggeus diparentah kitu lang bae Sirod ngahulang manehna mikir sakedeung mun waktu bareto susah sok nyebutkeun bae ngaranna 3 kali jadi gagah. Tapi ayeuna mah henteu da dicare ku ajengan sanggeus nyaatilah lahir henteu meunang nyambat deui. Tungtungna ras bae inget yen taya deui nu gagah angin Gusti Allah bae malah nu kagungan gagah. Ras deui manehna inget nami-nami nu kagungan bumi langit jeung eusina atuh henteu matak heran.
siakna Sirod teh beda najan leles tapi bedas, najan lemah tapi kuat. Mun geus manehna ingat yen teu daya teu upaya. Ningali Sirod ngahulang siga anu teu wani nepakna eta batu atuh si kewen keheuleun najan manehna teu bisa sarta pok deui nyarita malah jeung nyentak sagala. Sirod, kunaon ngahulang bae? Teu meunang licik laingnya. Dewek geus nepak batu tepi ka nyengir bakat ku nyeri najan teu perai oge. Ari dewek ngerasa nyeri, nah ari laing embung nepak sia nyeri cara dewek, ceuk si kewen ti popolotot. Ditanya kitu ku si kewen, Sirod masih can ngajawab ngan ukur ngareret bae hatena teh beuki bingung lantaran manehna nyaho leungeun jeung batu teh beda lain banding mun diadu. Atuh pok manehna ngomong nembalan heula ka si kewen. Kewen, lain kuring embung nepak komo deui sia nyeri eta mah teu pisan-pisan. Ngan anu jadi hate teh urang kudu nyaho ilmu jeung urang kudu ngalaman tina hal nepakan batu. Sangkan batu jadi perai ditenggol ku dampal leungeun. Eta teh asa minculak henteu kabari ku akal. Sabab leungeun urang hipu ari batu teu as pisan, tangtu lamun dipaksa teh moal beda ti Andika ngagorowok nyeri leungeun sarta nyengir mata kuatir bari jeung rumbay cipanon. Atuh mun kuring nepak oge moal beda ti Andika. Nu matak sim kuring bingung ayeuna mah rek nyarita kuring oge henteu sanggup bisa nepak eta batu tepikeun ka perai pisan. Terima bae kewen kuring oge sarua cara Andika teu mampu. Jadi urang teh satatanya ceuk Sirod bari ngareret ka Bah Jamil. Is, licik sia Sirod teu meunang embung kudu nepak deuleu. Menya aing nyeri sia henteu, ayo tepak buru-buru. Ceuk si kewen ti popolotot ari Abah Jamil mah mesem bae gawena teh. Heuh gatuh kewen ari kudu-kudu teuing mah. Ngan nepakna rek lalaunan ngalah teu nyerinya. Jawab Sirod siga nu wegah pisan nepak batu teh. Teu meunang kudu tarik sia Sirod. Lamun teu tarik hati-hati sia dibendrong heula ku aing. Kumaha mun make palu kewen? Ceuk Sirod jadi keheul. Make palu? Tangtu bae make palu mah. Eta batu teh perai ke sebelan. Ari aing tadi make palu atawa henteu? Nya henteu, jawab Sirod pondok pisan. Nah atuh ari aing teu make palu, ari si laing make hayang make palu rek ngalicikan sia. Ayo tepak sing tarik, ayo. Ceuk si kewen tutunjuk kana irungna jang Sirod. Sirod, sakumaha janji kudu dilaksanakeun. Keun kitu kieu mah kumaha engke? Ceuk Bah Jamil kakara ngomong. Oh kitu Abah, mangga abdi ngiringan Bah. Sanaos abdi terang yen batu teh leuwih teu as tibatan leungeun. Janten ceuk akal mah lamun hayang ngaremukeun batu kedah ku palu. Namung ayeuna diparentah kudu ku dampal leungeun. Atuh tangtu moal peuyaarna teh Abah. Dan kanggo abdi mah yakin sayakin-yakinna pikeun abdi teu kaharti kudu bisa meyarkeun batu ku dampal leungeun. Tapi pikeun nu kagunganna mah moal janten kahelokan margi anu ngadamelna. Kudu ngadamelna mah tiasa teu as janten hipu. Anu hipu janten teu as. Ku jalaran kitu kapaksa bae ku abdi bade diserenkeun kanu kagunganana anu nami-namina sok diamalkeun ku abdi. Mangga bandungan ku sadayana. Sanes abdi ujub Abah, tobat teu pisan-pisan. Kumargi abdi teu kengeng eleh kapaksa bade ngagunakeun eta. Jawab Sirod bari reupeurem radarila atuh sarerea melong kawas nu hayangeun nyaho ketakna Sirod. Waktu sarerea melong brai panon Sirod teh bentak sarta teu tatapa sini eta batu teh ditepak. Gebro sorana ngagebro. Brah palupuh amuradul sarta batuna ge peuyar atuh sarerea reuas. Si kewen tepi kapias bibirna oge ngeleper runya-renyu arek cerik. Sieun Sirod terus ngamuk hariwang hulu manehna ditepak ku leungeun Sirod meureun polo bucrat bacret. Atuh si kewen ngagero minta tulung ka Abah Jamil tina bakat ningku sieun. Abah, cik si kewen bari jebeng kawas budak arek cerik. Sora anu ngagebro teh tarikna kaliwat saking matak reuas matak paur. Berebet sora palupuh anu paratong katepak. Bah Jamil oge olohok neuteup kana eta batu anu ancur kawas keusik
Dia ditonjok ku Sirod serta palupuhna remuk parotong teu kapuluk tepas oge mani inggeng. Jang Kamin jeung si Tihul nya kitu di si Kewen maranehna cara langap ruas ningalikeun batu anu harita geus puyar jeung sieun Jang Sirod ngamuk ka manehna malik ngewa sarta sok sieun ngabales betada teuing hipuna mun sirahna ku Jang Sirod ditepak teh meureun ngepros lir nunggel kurupuk bae. Abah, cek si Kewen sababaraha kali nyebut abahna teh hayang ditulungan meureun sabab sieun Sirod ngambak. Kunaon Kang Kewen, abah-abahan wae, cek Sirod bari netep. Barang si Kewen ditetep ku Jang Sirod mani lila atuh manehna sieuneun malah terus culang cilung. Kawas anu hayang nyingkah indit ninggalkeun ka Sirod tapi Abah Jamil ngarti bubuhan manehna kolot. Ningali pola si Kewen siga nu teu geunah cicing manehna sieuneun pisan nu matak abah-abahan. Rek naon lain gagarwan ka dewe Kewen? Bah, jawab si Kewen ngan ukur nyebut abah pagaweanana teh. Ya dewek mah, rek naon ilaing teh ha? Sion. Jawab si Kewen bari menyeng mani nyengir. Sieun kunaon maneh teh ha? Apan ti borang ieu mah sieun ku jurig? Sanes sieun ku jurig apa? Tapi sieun disintruk bibir ku si Sirod. Da kumaha lamun disintruk bibir ha? Bisi suing, aduh bah, ngirung meureun abdi teh. Kewen, tak kitu akibatna ari jelema nu ieu aing jago teh. Ieu aing uyah kidul, agul ku payung butut. Padahal jelema mah taya nu unggul. Tak kitu geuning buktina anu angkehan ieu aing bakal menang teh. Ari geus teu mampu mah kaciri pisan lemahna. Malah terus timbul kasieun. Dina hatena aya sangkaan bae rek dibinasa. Tah sangkaan eta teh timbulna tina pasipatan Kang Kewen sorangan anu saumurna ngan hayang ngabinasa ka batur hayang mupuas ka anu lemah. Tah hari kaperengan urang sorangan anu lemahna sok timbul sieun dibales. Kitu geuning jalan hirup teh nya Kang Kewen. Nu matak ti ayeuna kahareup mah kuring menta Kang Kewen nya kitu deui Kang Tihul malah Kang Kamin oge nya kitu keneh. Cing eureunnan sifat-sifat aranjeun nu enggeus-enggeus teh. Da geuning geus bisa diuji ku aranjeun sorangan, geus bisa dirasakeun ku aranjeun sorangan. Mana hasilna menang urang teh hot-hat, maseaan batur selembur teh. Cek Sirod bari netep ka si Kewen jeung si Tihul anu harita ngaharuk. Ari Abah Jamil kumaha Jang Sirod? Cek si Tihul nanyakeun sabab dia Abah Jamil teu disebut-sebut hayang nyaho meureun. Jeung pikeun si Tihul mah teu ngandung hatena naon ka Sirod teh waktu bareto geus badami. Kang Tihul, tadi ku sadayana ka kupingnya. Abah Jamil henteu nitah ngadukeun ilmu panemu ku jalan tarung. Eta geus hiji tanda yen anjeunna moal ngayakeun deui kalakuan anu ngandung bahaya keur dua pihakanana. Jadi anjeunna lebar lamun ngajujur nafsu kudu mawa korban teh. Nu mata keur nguji pangarti manusia mah cukup ku cara bieu. Tah bijaksana Abah Jamil teh Kang Tihul. Sanes kitunya Abah cek Jang Sirod bari ret ngareret ka Abah Jamil. Abah Jamil seuri maninya kakak bakat ku bungah meureun sarta ret netep ka si Tihul jeung si Kewen. Ret deui ka anakna Jang Kamin anu harita keur ningali palupuh anu amuradul. Geus kitu mah pok Abah Jamil nyarita. Tah deuleu bener pisan carita anana Jang Sirod mah. Kadarenge ku ilaing ha. Kitu maksud Abah oge. Lamun urang hirup udah terus-terusan ikhtiar sangkan mulus rahayu berkah salamet. Lamun urang menang musibat ti Gusti Nu Maha Suci keun bae tong aral subaha urang kudu sabar sarta soleha teh bari tumampra ka anjeunna tapi ari ikhtiar mah terus. Maraneh nyaho Kewen euy atawa henteu kana maksud Abah pang bieu diadukeun kitu? Cing pek hayang nyaho Abah mah nyaho ilaing atawa henteu kana maksud Abah? Cek Bah Jamil nanya deui ka si Kewen. Terang Abah, jawab si Kewen bari ngeluk siga nu sieuneun pisan ku Abah Jamil teh manehna mah. Ari laing nyaho kanu dimaksud ku Abah Tihul. Abah Jamil bari ngareret ka si Tihul nanya anu gawena ngahulang bae mikiran pangartina Jang Sirod. Sami bae abi oge henteu ngartos Abah. Tah nu dimaksud ku Abah teh euy. Abah hayang nyaho pangarti Sirod anu tas nyaba. Na benar-benar manehna teh guguruna nyaan
atawa ngan ukur ngadon pindah dahar wungkul ngadon ngaliwat di pasantren nu mata ku abah diuji deuleu da abah oge nyaho kewen ari si laing mah sanajan harung gampung oge moal bicus nepak batu tepi kapur ai mah sabab borora si laing deuleu sanajan dewek sorangan oge can tepi ari kadinya mah kakara tepi teh kana teu teraku bedog atawa kuat ditenggol ari nepak batu tepi kapur ai sarta amuradul jeung tepas nama teu kawuntup euy lain pilakueun dewek. Jadi ayeuna kudu ngarti laing teh kewen pangartina sirot geus ngalewihan ti abah. Jadi kulantaran eta dina pangarti mah abah oge taluk abah ngahormat kana ilmu penemuna sirot tapi tang tu sirot oge ngahormat ka abah lantaran abah geus kolot jeung sarua makhluk Allah. Jadi sawajibna urang teh kudu silih hormat. Lain kitu sirot ceuk abah Jamil bari ngareret ka sirot. Laras abah tangtos abdi ngahormat ka abah malah abdi oge sejang ngahormat ka sadayana. Margi cek emutan abdi kahiji upami abdi ngahormat ka diri batur sami sareng ngahormat diri pribadi sami sareng ngahormat anu kagungan nyaeta Allah. Jawab sirot, Abah Jamil seridi meninya kakak sarta pok teruskeun omonganana bari ngaliri ka sarerea. Tah dengekeun ku ilaing euy. Dewek kacida panujuna kana kecap-kecapna sirot teh. Ku dewek geus karasa sarta kaharti benerna eusi hate sirot. Tah lantaran eta anu bener wajib diteluturkeun deuleu. Sabab urang kudu nuturkeun teh atawa kudu nurut teh kana katerangan anu bener. Ngarah urangna salamet. Ngarti ari laing euy. Ngartos abah, ngartos ceuk sarerea mani barang. Syukur ari kaharti mah lamun aya teh nyakeun pek si laing menang nanyakeun ka sirot hayang nyaho pira aku henteu ngajawab. Barang ngadenge kitu mah gancang bae si kewen teh harita keneh ge cengkat manehna bet penasaran hayang nanyakeun ka sirot. Teu lila si kewen ngomong kieu pok-pokanana teh. Sirot kuring nyaho Abah Jamil teu aku bedog. Nah anjeun bisa nurutan kitu ceuk si kewen ngagulkeun deui guruna Abah Jamil anu sanya nama Abah Jamil oge geus sumerah. Barang ditanya kitu mah gelenyu jang sirot imut tina bakat mingku bunga. Sabab ceuk pikiranana tibatan jeung kudu gelut mending oge musyawarah lamun masih penasaran tibatan jeung ngajak nonjok mending oge ngajak ngomong atuh pok sirot ngajawab nyaritana mani lamun ngagalindang mata keresap. Kang kewen nuhun teuing akang geus naros kitu ka diri sim kuring pisan yen akang atos ningali Abah Jamil liat kulit meureun nu disebut bedug. Jago teu teraku bedog mun dikadek batan tera kulitna teh kalah ngenyod. Eta teh ku urang dieu Abah Jamil geus kasaksi nu matak dipika kolot senajan ku kuring oge. Sareng kuring terus terang kuring mah teu bisa kitu kulit liat kawas karet dikadek teu daek nyengled ditarok teu daek dewol batan tera kalah ngebul kitu nurutkeun beja mah. Tah kuring mah henteu kitu beraraah ku bedog katewel ku hinis oge nyeriwi keluar getih ceuk sirot bari netep ka si kewen anu budina marahmai lantaran ngadenge sirot geus ngaku henteu wedog. Jadi maneh mah sahandapun Abah Jamil atuh sirot ceuk si kewen bari jebi aya deui hate nguntupna. Puguh bae sahandapun mah kewen lantaran Abah Jamil mah kolot. Kumaha aya nu leuwih luhur batan wedog? Pang maneh teu ngaji kawedukan oge meureun aya nu leuwih luhurnya sirot ceuk si kewen geus teteg pisan ayeuna mah. Ceuk pikiran kuring mah aya kewen nu mata ku kuring teu diuli kawedukan teh lain teu hayang ngan teu perlu keur kuring mah. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.